tah lamun geus bersih tina zahir kuari bersihan hate sanggeus hate bersihan tina kerteg sanggeus bersih kerteg bersihan heula urang tina sirna geus datang ka jero ka karak dina kolbu dina roh bersih eusina eta ka karak manggih nikmat ngadenge Allah bakal ngageter hate. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nah datanglah kadinya di mana-mana dibacakeun ayat-ayat Gusti Allah. Zadathum imana, bakal tambah-tambah iman. Gerteg hate geunan muringkak-muringkak bulu ngeunaheun makna datang kasir. Tidinya terus diolah. Sagesa diolah engke urang melalui tafakur urang ngomong seorang anjing diri urang ngan tafakurna kapan aya batas-batasanana naon nu kudu ditafakuran urang ge osok tafakur lain tafakur mah hayal tah itu nya lebah mangkena lain tafakur hayal lamun itu dijual hargana rada mah dibelikeun ka uji tanteu asana ka uji aya eueuh nya sapenting tah urang tapakur atuh lain tapakur teu oplok nu kos kitu ngaranna hayal teh sia salirupan tapakur jeung hayal lewantak aya jurusan-jurusanana tapakur mah mengarah ka Allah bae muraqabah dek mengarah ka Allah bae ahadiyatun ngarabi terus jadi muraqabah ahadiyah, muraqabah Ahmad, muraqabah Muhammad, muraqabah Baitullah, muraqabah terus, di muraqabah terus, muraqabah kitu Ibrahim, muraqabah terus, jelema-jelema nu ternama ulul azmi di muraqabahan ku urang teh supaya ner-neran awak urang. Ner-neran awak urang. Tah. Geus berubah urang pemikiran teh mengarah ke Allah. Namatak aya bahasa istighosah, istighosah mah bahasa ahli thariqah. Istighosah teh bahasa ahli thariqah kuari digunakeun pake bahasa biasa salah istighosah mah aya bahasa istighosah dina thariqah kunaon di mana-mana henteu bisa sobar istighosahan tadarruan ka Gusti Allah di mana teu bisa syukuran istighosahan awak urang di mana urang can bisa tobat istighosahan awak urang make babacaan anu geus aya tuntunanna dina thariqah jang paranti istighosah minta tulung Gusti ko abdi teu bisa sobar minta tulung ka Gusti ko abdi teu bisa khusyuk ibadah minta tulung ko teu bisa ngeunaheun ieu abdi ieu dina zikir ka Gusti istighosah make babacaan anu jelas dina thariqah